Eta teh geus diteliti sekian puluh tahun ke depan ieu bakal jadi. Wari kan geus pakai satelit langsung ke Banten. Oh, sekian ribu hektar di jerona emas. Masya Allah, ini terjadi. Kuari teh geus jadi emas. Ya Allah ya Rabbi. Begitu kurang ditelusuri di Jawa mah, ya jelema jadi emas, Mas Tono, Mas Kodir. Banten. Lu mantap kuari teh aya teh keur masa-masa transisi kajian teuing, masyarakat pada ngomong naon bae ge. Nu penting mah ieu teh aya transaksi anu ulahnya hosa kabeh lagi. Wallahu a'lam. Seperti eta. Teu kudu dicarikeun sebab naon potensi-potensi anu luar biasa. Ya, gali tek cokot batuna. Terus hancurkan dengan cara-cara tertentu dan tersendiri bakal keluar rembes emas. Di kulon melain lalagaan saban teh makanya. Saban termasuk Jakarta. Metek aya pemindahan ibu kota Jakarta ka ditu teh urang teh nyaho urang mah nyaritakeun teh hanya sekedar birokrasi bae jauh amat ngengkang amat aya naon sih di Jakarta. Belanda geus kajelaskeun paling potensi tanah Jakarta di hadapna aya emas. Wallahu a'lam urang lain suzon seperti eta. Ieu mah geus nyaritakeun kitu baheulana. Nek nyaritakeun teh sabon ka nagara mah urang mah nek nyaritakeun teh paingan cek Kangjeng Nabi engke mah masyarakat di Pelampung teh asal macul emas. Bari mah karek jelema doang nu macul sing emas. Ya, Kangjeng Nabi dina hadis ge nyaritakeun dina Qurtubi di akhir zaman sekali engke bakal macul teh kaget. Oh teuas beundeuleu emas. Geus teu kudu dikelola deui langsung jadi emas. Babunga petani teh dijual jadi sekali mah dibelikan gitu, dua kali loba petani ngejualan emas naik ujung-ujungnya emas teh laku engke mah lantaran macul di dieu emas macul di dieu emas teh hasilnya sih mah lain emas maculna hasil-hasilna emas teu laku sakumaha teu lakuna baheula di zaman kerajaan. Di zaman kerajaan lamun urang maca sejarah kerajaan opak jilid gede marka buru sia macana. Wah, aju macana ge kos aja pendi mah lambat. Atuh maca kos itu bata mah kira tamatna. Tuh. Urang lamun nyaritakeun kerajaan. Nah, di Banten aya sabaraha kerajaan, di Indonesia aya sabaraha ratus kerajaan. Kunaon sih make mahkotana kabeh ge termasuk Gajah Mada emas kabeh. Termasuk Siliwangi emas kabeh. Kunaon eta make di saat-saat di Batur encan hebat, encan loba emas tapi di Indonesia gelangna emas, di dieuna emas, cincin emas, giwang emas, segala rantena ge emas. Ieu mahkotana ge emas, taretes ku emas-emas jeung berlian eta teh di Indonesia di zaman kerajaan baheula, zaman hese tapi emas sakitu lobana. Geus potensi di Indonesia emas ditinggali tina giwang kerajaanana, anting kerajaanana, rantai kerajaanana, termasuk mahkota kerajaan anu pinuh ku emas jeung ditaretes ku berlian di zaman eta geus sakitu poharana. Tila asupeun kuari kana kas gali nu di Gunung Papandayan Garut, nu di Gunung Karang, anu di Lampung digali aya titik-titik da urang lamun ningali kuari ka titik-titik penggalian penguburan eta aya kabeh eta teh geus aya tah lamun di Garut didinya cenah di mana kiai dikagali beak kujin sia modar teh heula. Di Banten mah komo di Banten oba aya titik-titik sejarah datang buka oh iya dianu asli kieu aya emas sempung gade kieu nyisingna maksudna asli masuk ka mana mah heran asli emas balokan parah ya Allah ya Indonesia pohara
di samping anu dititipkan di Swiss Bank Dunia eta makan dokumen lain emas anu dititipkan di dituna baca ke orang sejarah Masya Allah kami pohara. Nah itu bakal aya huru-hara bakal aya huru-hara di saat mana mali bejakeun saat aya perubahan di negara demi dan demi tadi itu ada demit seperti itu. Masya Allah kari ya Indonesia diperebutan teh lain sakadar ku Amerika lain sakadar ku Inggris lain sakadar ku Prancis dan ku Belanda tapi Jepang ge hayang ke Indonesia Cina hayang ke Indonesia berbagai negara sadunia kabeh neul ka Indonesia sebab di Indonesia naon eueuh di Indonesia manusia ada singgaritek atau ka Karawang aya ka Purwakarta aya ka Subang aya di Bandung aya hayang neuleuh telik di Bali geus kusur kuaha hayang cenah ongkos tegro atuh tinggal ka ditu bae ka Papua Ambalaya sih lengkap di Indonesia menu kasep ujore Ambalaya manusia berpikirnya cerdas emang anu panggilanna bisa nyeun mobil saha nu sabenerna mah Indonesia anu nyeun kapal Indonesia ngan ditutup di Bareli anu bisa nyeun kapal mobil bisa hibrid Indonesia tenaga surya Indonesia jelemana langsung ka imah kula bebeja waktu teu diterima ku Pak Harto ceurik manehanana karena nyari-nyaritakeun ini di Indonesia gelasnya sudah ada lengkap 1 2 3 5 sampai 4 5. Nah kalau kamu di sini ntar gelas mana sebab ini udah ada yang punya semuanya ceritanya seperti eta nah kan ke Jepang dibelikan ke orang Jepang wari aya di Jepang Indonesia pembunuh darah dingin paling hebat Indonesia di kumaha tuh di barat lamun ngabunuh teh kejem di barat mah di barat ada ngabunuh teh aku hogak heula di Parahyangan mah diajak ngobrol seseria bari seuri bari ngabunuh di mana aya di luar negeri malah aya di Indonesia bari seuri cegrok entas ngabunuh teh seserian goblok gitu coba Indonesia gua lengkap di Indonesia Masya Allah tepuguh teu karuh nyiptakeun nu edan sa Indonesia Ambalaya di mana aya nu edan rombongan kos kitu atuh Jawa Timur nu edan Jawa Tengah dia Bandung nu edan Banten nu edan kok serempak amat sih nu aredan bisa nyiptakeun nu edan sagala di Indonesia nah juga kadang gua edan beneran tapi bener maksudnya bisa di Indonesia nu nyeun igomah di Mekah eta kurang Madura Masya Allah kan mahal eta puluhan real kurang Madura mah diciplak percis jasa atuh wala real wala rupiah atuh orang Arab lagi bingung aing ngaluarkeun jasa kita pieun nu cari cing gowa amat cenah aing nyiptakeun igomah teh mun sakurang mah 1000 tapi ieu Ambalaya amat jadi ribuan kieu barang di deuleu aya igomahan barang di deuleu aya igomahan eta tangkorak Madura sabaraha puluh tahun karena katangkep Masya Allah nyen sim bisa orang Indonesia percis nanaon lagi di timiti nu bener datakan nu teu bener lengkap aya di Indonesia ya gele polisi hantem-hanteman terus pokoknya mah tidak boleh ada ganja tidak boleh ada narkoba nya polisi nu ieu anu ngaberesan narkoba polisi ieu anu ngadatangkeun narkoba lengkap ayo kami di Indonesia mah ayo polisi tidak boleh ada narkoba harus diselesaikan harus dibersihkan tangkap beritakeun ieu mawaan narkoba selesai Indonesia Masya Allah wah kurang bener ya tapi orang teu nyogok eleh ke di meja di hakim kurang salah tapi maka duit bener ieu kurang kumaha hebat di Indonesia di Indonesia mah jadi presiden jadi putuskan nanti penting di negara mana ya keur carita hebat di Indonesia mah keur carita hebat di Indonesia ngau masalah di Indonesia jadi bae bila perlu memeh subuh lah waktu wiridan Indonesia istimewa di Indonesia kurang naon hebat di Indonesia
Aja ku bantu ya ku mah biasa bae. Masalah. Seuri sia. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun wallahu alamu bimaradi taghzu anda diakan ya Yahudi lan Nasara ahbarahum min pirang-pirang ahbar Yahudi ulama al-Yahudi tegese ulama Yahudi wa ruhbanahum lan pendeta Nasrani badan Nasara tegese pirang-pirang kang ibadah kaum Nasara arbaban ing pirang-pirang pangeran min dunillahi kang tetep saking salian Allah haitsu tabauhum fi tahlil ma hurrima wa tahrimi ma uhilla sakira-kira anu tatawangan utia Yahudi lan Nasara ing ruhban ing ahbar ing dalam ngahalalkeun barang kang den haramkeun ya malan ngaharamkeun barang kang den halalkeun ya wal masih ibn maryam lan ing Isa kang putaranan Siti Maryam Wa umiru lana lewarana dan parenta ya Yahudi lan Nasara fit Taurat wal Injil dalam kitab Taurat dan Injil illa liya'budu angin darepun yen tanya rarembah ya Yahudi lan Nasara bi ya'budu sekalawan yang nyembah ya Yahudi lan Nasara ilaha wahida ing pangeran kang suci la ilaha illahu kang ora pangeran iku mujud angin huwa ya ilaha wahida subhanahu maha suci ya ilaha wahida ya Allah tanzihan lahu halinga bersihkan lahu gade Allah amma yusyikuna saking barang nyekutuakeun ya Yahudi lan Nasara yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma walau karilla an yutimma nurah walau karihal kafirun wallahu alamu bimuradihi yuriduna lanarpakeun ya Yahudi lan Nasara ing temadepakeun mademakeun ya Yahudi lan Nasara nurullah ing cahaya Allah syara'u tegese syarana Allah barahinahu lan pirang-pirang dalil Allah ya fahim kalawan pirang-pirang ucapan Yahudi lan Nasara bi aqwalihim fi kalawan pirang-pirang ucapan Yahudi lan Nasara fi dalam itfa ayat ya Allah gasap Allah illa yutimangin yen tanya purnakeun ya Allah ya sirata geseng ngalahirkeun ya Allah nurahu ing cahaya Allah walau karyal kafirun lan sanajan sengit sapakang kafir kabeh dalika ing mangkono ayyutim هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
wallahu alam bimuradihi wa utaya Allah allazi arsalaiku kang utus ya allazi rasulahu ing utusan Allah kata waladi Muhammadan nyatane kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga ngawi rahmat sapa Allah ing atase Muhammad lan muga ngawi hormat Allah bil huda kalawan pituduhana Quran wa dinil hakilan agama kang hak yuzira darepun yen tangalahirkeun ya Allah indi nalak bihi ulim tegese ngalahirkeun ya Allah indinul hak atawa yulihi ngaluhurkeun ya Allah indinul hak ala dini atas agama kulisa kabeh jamil adian al-mukhalafah lahu tegese kabeh pirang-pirang agama kang nyulayan lahu karo dinul haq walau karihal musyrikun sanajan sengit sapa kang musyrik kabeh dalika ing mangkono-mangkono iza sakumaha kamari Yahudi ngajadikeun kaki Uzair sebagai ibnullah, Nasara ngajadikeun Kangjeng Nabi Isa sebagai anak Allah. Pohar Qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Nyana ngajaradikeun seperti eta dengan sakadar omongan-omongan manehanana hungkul padahal kekuatan sanunita tuh kikituan teh tapi kunyana dijadi jelas kelanjutanna Yahudi teh ngabogaan kiai disebut ahbar. Kiai Yahudi ngaranna ahbar tina Hibrun ahbar eta kiai wah istimewa kiai Yahudi teh lain lalagaan biasa kiai hebat cara urang kan agama baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa agama teh Yahudi ngaranna kitabna Taurat kiaina disebut ahbar karareba diangkat jadi wali biasa. Lamun di Kristen Nasrani ngaranna ruhban eta ahli-ahli ibadah disebutna pendeta. Orang-orang suci ngaranna ruhban pendeta. Nya mah geus teu mengenal dunia, geus ninggalkeun dunia, kawin ge geus embung kawin ge. Kawin geus embung air rejeng mah biasa dan kawin embung habeh disebut orang suci aya kos kitu tah di Nasrani juga tah sanggeusna baheula Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa teu aya Uzair anu hebat teh kehebatan Uzair teh kasaksian ku kaum Yahudi sehingga dianggap anak Allah. Setelah Kangjeng Nabi Isa teu aya eta ge sarua para ruhban-ruhban teh musyawarah ngayakeun keputusan pangeran teh saha ja Isa mapan anak Allah. Disebut ayat konsili eta teh memutuskan yang jadi Tuhan itu siapa. Kurang dicaritakeun mana naonannya pangeran sih diputus ku urang teh mah DPR teh mah deuk salah dek bener nyana MPR teh anjeun keputusan jadina rancangan undang-undang atawa iya daun kadang-kadangna di kabupaten teh lamun nyeun satu keputusan daerah berarti ngaranna naon teh ngaranna tuh sia mah yang diatur nya hoge aya mah hayang nyaho ti sia khusus
geus batur geus ngomong karak ngaranna teh mah iilueun kos kitu tah eta bisa dimusyawarahkeun ku urang sok kobo ayeuna otonomi daerah yeun urang aturan-aturan khusus di Kabupaten Tangerang jadi perda masalah ya ari ieu mah deuk mutuskeun siapa sih yang layak jadi Tuhan model ya kamu model disebut konsili 2 kali di Nasrani tak iya diabadikan dina Al-Quranul Karim ittakhadhu ahbarahum arbaba kaum Yahudi teh pada ngajaradikeun ka kiai-kiaina ulama-ulama Yahudi anu dianggap hebat di kaum Yahudi teh kumanehanna dipake tatanggelan tetengger awalna kadieuna dijadikeun pangeran Masya Allah ku bodoh-bodoh teh ittakhadhu banahum arbaba itu kene kaum Nasrani kaum Nasara teh ngabogaan pendeta-pendeta eta pendeta-pendeta teh ku hebat-hebatna pendeta diganggap ku manehanana pangeran maksudna okos pangeran henteu ai dijadikeun pangeran mah cek Imam Jalal itu tabauhum fi tahlili ma hurrima wa tahrimi ma uhilla nyana manut pisan ka pendeta sehingga nu tadina diharamkeun ku pendeta dihalalkeun bae nu tadina di zaman Kangjeng Nabi Isa haram ku pendeta dihalalkeun milu bae di zaman Kangjeng Nabi Isa mah kapan ai masalah itu dosa mah dosa bae kudu ditebus make duit teangan sebagai di Taurat teangan sebagai di Injil aya penebusan dosa melalui bayar tebus aya tobat ka Gusti Allah tanda-tanda tobat tanda-tanda diterima aya engke tanda-tandana ari kitu mah kudu dibeli bener ge mabok diharamkeun halal yang penting tebus dosana zina diharamkeun kuari mah jadi halal tebus dosana kos kitu nu sabenerna mah asli tapi para pendeta teh ku hebat-hebatna manehanana nyampekeun ka umat Nasrani dengan lemah lembut bagus jeung manehanana menjaga diri pendeta pun sangat menjaga lamun geus disebut pendeta orang suci dahar geus teu sembarangan bila perlunya na kadeuluna geus teu dahar-dahar di mata kaum nama di jero mah biasa nguah biasa tah ka awewe jana manggis bangun sahwat teh padahal mah sabaraha anak nu terjadi di gereja loba jasar wajelmanya lagi atuh jika nikmatan dunia mah diingan eta-etana nikmat dunia salasa ceuk ge faltu tabar nikmat dunia mangan 3 sok hitung kumaneh hiji naumun molor ku ngeunah-ngeunahna keur ngaji geus kanikmatan dunia eta geus besi aya di sisi urang nu keur hees jangan diganggu mending rantai bae naumun eta kanikmatan dunia eta batak lamun jelema geus teu bisa-bisa hees atuh dokter urusanana ye waduh udah 3 hari jadi saya udah nggak tidur paling sedikit tidur juga waduh nggak nyenyak kayaknya teh sia hirup kene ya tidur peti aya nu geus saminggu teu bisa sare wah lelah tuh aya nu loba teuing hees kata kabarintit batana
geus teh jauh kaler kidul tah lamun perang mah geus bae nya mah kabom bae eta naon nomor kadua na kublatun ngesun teh ngecup eta teh kanikmatan dunia sok gerage ente kawin jeung nini nu telok dikat cium gerage nini atuh waganing anu sok di bibir teh naon garang-garangna anu sok di bibir teh anu hidung bulet segede kieu sisig nini tah eta nomor katiluna wa idkhalu zakar ngasupkeun si ujang eta nikmatud dunia eta sakitu geus tah badak wali pendeta teh ya teu kawe bohong kadik bohong aya ge di jero majelis tiap hari ti loka wewe ai buringas kadang-kadang make jas kulantaran memang eta mah tugas kadaluarsa geus manfaatna geus dibawa ka dokter ge gide ini mah harus dipotong aja geus kolot ieu mah cenah geus sunah naon padahal mah lalaki mah bakina ya lalaki ka umur 95 tahun kawin karang da bengsrat setenya kan da bengsrat da bengsrat teh artina pernah kawin ngan teu katoel ku salakina nu kitu ngaranna da bengsrat tah eta mah orang kampung rada kembang mah namun bahasa orang kampung di pondok rana kembang ngaranna air ada bengsrat mah kota ye atuh kudu bisa ngabedakeun tah eta rada da bengsrat ya kawin tapi teu ditoel ku salakina nah bari kawin ka lalaki umur 95 tahun reuneuh biasa ngalahir atuh aki-aki bongkok ngais aing ngasieun raga gue teh orok atuh masalah lalaki mah masalah jasa emang kos kitu lalaki mah baki na lalaki mah terus bae cenah si eta mah teu atuh lain deui eta mah impoten ngaranna tah Yahudi jeung Nasrani teh ngajadikeun kapara kiaina ahbar ruhban pendeta-pendetana dijadikeun okos pangeran tina jihad nurut luar biasa ka para pendetana masyaallah karim bahkan wal masiha ibnu Maryam kang jeung Nabi Isa alaihissalam dijadikeun sebagai pangeran Ibnullah pangeran anak pangeran bapak pangeran tetangga pangeran uwa cak Nasrani ja di negara aing mah kitu aku aya Tritunggal Ruhul Kudus kok bisa jadi kos kitu ya eta lah hasil konsili permusawarahan para penggede Nasrani ngajadikeun pangeran ka Kangjeng Nabi Isa pendeta-pendeta ieu adalah penerus pangeran disebutna arbab seperti pangeran dina keputusan-keputusan ya Allah nyaritakeun kiai-kiai maya kiai Yahudi ngaranna ahbar kiai Nasrani ngaranna ruhban ai kiai Islam ngaranna ulama atawa kiai teh cek Abuya Cadasari mah kiai ki julukan kahiji jelema yahi ya Allah jadi kiai teh anu sok ya Allah lain ya proposal lain ya Allah ya ilahi eta kiai berang jeung peuting teh ki yahi ya ilahi geus lamun kiai anu sok ka pendopo segala proposal segala di partai atuh teh mah lain kiai nu kos kitu mah ja eta meureunana di partai jadi ya Golkaru ya PDIU kagadil sia ya naon deui hiji deui partai nada
ya perendewiu perindo bareres tah ya ilahi kiai itu cerita Gus Dur kiai Islam jeung pendeta jalan-jalan mau mengelilingi Indonesia duaan nya gitu. Begitu asup naik helikopter pertama cek kiai Islam teh silakan pendeta duluan ya nyana asup ke helikopter nyana ngomong haleluya kan gitu bahasana cek kiai ini bukan haleluya helikopter tapi saya baca haleluya ini bukan helikopter enggak naik kalau oh iya jangan dulu negara-negara daerah turun di satu tempat enggak disediakan bis kuari kiai Islam muslim ditahdirlah silakan Pak Kiai masuk ya langsung bismillahirrahmanirrahim ini bukan bismillah bis kota cek Kiai Yahudi udah satu-satu cek Gus Dur bisa adu Gus Dur iya ayah baik tapi ku Gus Dur diterus kamu kan tahunya cuma bis kota aja di Islam itu ada bismillah lain lagi dengan bis kota kayak apa bentuknya dia mah yang Rahman dan yang Rohim wah Gus Dur jago jasa jalan bentuknya ya Rahman Rohim enggak maksudnya modelnya ada modelnya Rahman dan Rohim kayak bis kota enggak wow dia melebihi dunia besarnya enggak paham saya makanya masuk Islam ntar paham iya beda Gus Dur macem-macem aja tuh aduh Insya Allah kan ingat ke bis kota sok ingat ke iya teh ya non kadang-kadang konekturnya orang Batak itu lain cerita dan cerita konektur orang Batak terus kenapa kan tenyahuan agama orang Batak pas bagian maju ragang jadi konektur ragang nangkarak kan gitu tuh akar molotot baik kan masalah ya cerita molotot doang supirnya kan turun terus digide-gide kemana anak nyebutlah kau nyebutlah kau jadi nyana terus baik nyebutlah kau ya nyebutlah kau datang kapain nyebutlah kau orang Batak teh jadi paena teh geus lain-lain loh nyebutlah kau kos bae tah sing hade ente ge beusi ente keur di jero Golkar inget Golkar oh iya Golkar padahal kiai host teh Golkar Haji Pendi oh namanya Ridho tapi ente sih Ridho setengah lah aduh Masya Allah macam-macam neta cerita pendeta ngajaradikeun ka para kiai-kiai nate kos pangeran dina pada nuturkeunana pohara halal jadi haram haram jadi halal teh dituturkeun bae padahal mah wa ma umiru illa liya'budu dina kitab Taurat jeung dina kitab Injil teh padahal mah teu dititah teh diparentah kecuali Yahudi jeung Nasrani teh kudu nyararembah biaya budu tegas sama ibadahan ilah wahidah pangeran hiji sarua
baca geura dina kitab Taurat, baca geura dina kitab Injil. Teu dititah mangeranan ka Isa mah nabi, teu dititah mangeranan ka pendeta, eta mah sakadar penerus Nabi Isa. Teu dititah ke paus, nya nama hanya melanjutkan. Lamun dibaca Injil nu asli, Tritunggal eta mah hasil konsili. Anu aya ge pangeran teh ilah tiga hiji pangeran nu kos kumaha anu la ilaha illahu nu teu aya pangeran kecuali hijiane Allah subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah, dibersihkan ku Gusti Allah teh tina pangeran-pangeran anu disekutukeun, anu dimusikeun ku kaum Yahudi jeung kaum Nasrani. Make jeung aya Tritunggal, make jeung Uzair ibnullah, make jeung Isa ibnullah. Ti dituna baca Injil nu asli, baca Taurat nu asli. Perintah kecuali liya'budu ilaha wahida, hiji pangeran Allah la ilaha illahu. Tuh pangeran kecuali Allah subhanahu maha suci Allah tina keyakinan pangeran-pangeran nu dimusyrikeun ku para kaum Yahudi jeung Nasrani. Nu mantak manehanana ngamusyrikeun teh sebab boga maksudna diabadikeun ku Gusti Allah di dieu besi urang teu nyararaho. Dijelaskeun ku Gusti Allah teh yuriduna yutfi'u nurallah. Boga maksud para kaum Yahudi jeung Nasrani teh rek mareuman kana cahaya Allah. Maksud cahaya Allah teh syar'ahu wa barahinahu, syara-syara Allah jeung dalil-dalil burhan-burhan Allah. Jana dek mareuman teh biafwahi make omonganna hungkul sakahayang manehanana rek gawekeun Allah. Ku teu percayana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dendam Yahudi ningali keayaan Kangjeng Nabi berjuang dengan waktu anu singkat, tetapi keberhasilan pohara diacak-acak. Mau takon para Yahudi jeung para Nasrani Mekah muslim kabeh, hanya tinggal beberapa gerintil. Madinah gitu kene keluar di tanah haram Mekah jeung Madinah, masuk Israel dan masuk Eropanya dan lain-lain sebagainya. Tidak aya teu upaya. Tapi ternyata horenganan jelema dendam terus bae nyana membangun kekuatan. Ti Kangjeng Nabi berjuang teh datang ka ayeuna geus 1400 sabaraha? 40 tahun. 1040 tahun, Masya Allah, geus dikuasai berbagai sektor ku Yahudi. Hayo sia kuai baheula kekentong aing, leluhur aing, nu ku aing dianggap orang hebat, nu ngaran Abu Jahal, nu ngaran Abu Lahab, jeung berbagai-bagai tokoh-tokoh Yahudi jeung Nasrani. Muhammad dihancurkeun, waris ya kuai. Masya Allah karim, geus dikuasai dunia kuari keur aya di tangan Yahudi. Nyana geus siap berlapis-lapis nyana membangun kekuatan. Lain sakada di Timur Tengah hungkul, Eropa, Asia, Australia dibangun kunyana supaya sujud kabeh ka Yahudi. Dibuat kujana multi
ngaran Amerika, ngaran Inggris, Belanda, Prancis, Jerman sudah menjadi satu kesatuan. Negara-negara lain ge kudu tunduk ka aing. Asia Pasifik kadir. Indonesia bagus semua bisa keluar di Amerika, bertekuk lutut keluar di Amerika, awas ya dibom siapa geus teu bisa kukubaha nu aya teh urang mah sakadar wayang Amerika deuk lumpat ka mana politiknya nu ngendalikeun mantak kuari lamun teh aya perubahan di negara Indonesia tentang aturan-aturan rancangan anak ulah kaget sebab dipaksa kakarak soal jilbab engke perkawinan soal laki jeung laki homoseksual lesbi kudu aya perkawinan baheula hanya di Prancis, di Inggris, di Amerika bakal terjadi di Indonesia engke memual aya suara-suara azan dengungan-dengungan Al-Qur'anul Karim makin digiring tapi dicoba heula hudang apa henteu coba di Indonesia cekel ke kentong di berbagai organisasi naon kabutuhanna tah sebabnya anak pemimpinna aya anu kira-kira kadeuleu bangun endeg hudang bubarkeun HTI bubarkeun FPI hampir dan lain sebagainya tuh masalah artinya eta mah atuh kepentingan konstitusi urang waktu sepira urang tetapi seperti etalah kayan ternyata kiai salaf ieu nu rada kuat teh bere duit sia ngeungkeuy lebaran ke pendopo hina kadeuleuna teh dibere duit sabar duit karapun oh ya karim ya Allah dah lain masalah duit tetapi kadar kekuatanana ada di mana datang ke mana seperti etal terus ekonomi dikuasai ku Yahudi politik dikuasai ku Yahudi urang teh ternyata dijajah melalui politik dijajah melalui ekonomi dijajah melalui budaya kedah harudang budaya di Indonesia teh ayo ulah ke Arab-Araban ulah orang teh mencintai Arab teh ulah orang berkiblat ke Arab dina budaya teh sebab di Arab aya Kangjeng Nabi hudangkeun budaya-budaya Masya Allah eta Purwakarta anu tatadina negara 1000 Quran kuari menjadi budaya 1000 candi dirobah ya Allah tadina Tangerang dijadikan budaya dijadikan budaya 1000 kelenteng Haji Peni geus mau obor bahaya siapa di belum jeung irung-irung sia ya siapa wow nyieun obor loba jasa Haji Peni kamari Masya Allah korenganan tangkalawi tatangga beak kabeh ya Allah bahaya jadar Tangerang dirobah geus urang Tangerang makan bodoh orang Tangerang bodoh politik bodoh organisasi bodoh Tangerang mah diakui ngan mengaharipan jelema bodoh makan bidu pacul linggis di bawaan geus nyawa aturan bukan nambah digedoran we sasaha halos ieu bodoh ngaranna kan ai nu nyawa aturan eta atuh gina ieu mah pokona paeh pokona mah aing jihad fisabilillah nyawa jihad jauh lain bodoh atuh ngaranna tah gali seputar Serang Pandeglang berubah kiai-kiaina geus dicekokan bake ciu Masya Allah ya karim di karuah aja mah kan batek laun aya kiai santri balik ka ieu mah maju magahan ngaji santri nangan G20 30 tapi nya nanti kasih teka gigir tah eta tanu kuat mah dibanding jelema nu lalancongan hidup cak beri handap mati itu Masya Allah karim pae agama urang bekerja ditakeun agama kamana panyalindungan anak coba lamun kuari urang jaritakeun geus satu suara sebab aya kepentingan baheula keur urang letik mah
kabeh nyaritakeun satu suara Sabang sampai Merauke keur carita nasionalna bahwa bunga bank haram. Di mana nanya? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten haram banget. Kredit baheula satu suara haram. Ya ada sia besok nyokot duit kelembungan eta kolot baheula kan kos kitu ngomongna ge kelembungan. Eta teh kredit sia ada sia besok ada ketemu Batak duit kelembungan nu berean sia. Masih terngiang-ngiang di Ciliburan. Aku hari ditangtangan ku kiai, ya sanu ngaharamkeun anak ngaji deui. Ban-ban geus kos kitu kan. Kiai nu bener makan embung adu masalah. Bisa bodoh tuh nyana-nyana urang-urang. Masa kiai jeung kiai ribut. Tama kiaina teu ngaji tama kos kitu buku nyana nu teu ngaji. Ah, dia tukilan. Waktu dibawa tukilan ke Abah di Sukabumi, tukilan kreditan, tukilan bunga bank di Delean. Aya jombul jawaban segala tutupkan. Geus teh kudu dibaca sakabat. Ingat beta kul, Masya Allah. Kiai kumaha cenah ieu. Terus saya datang ka ieu. Ditangtangan ku nyana, saha nu ngaharamkeun? Tanggung jawab baik. Di akhirat aing berhadapan jeung Allah. Budak, Masya Allah, karim teh si kiai. Tapi ulah keur carita engke di akhirat, di dunia na bae ge kiai anu ngahalalkeun bunga bank teh jeung ngahalalkeun kreditan geus sabaraha kiai begitu maot bau mayitna. Tanda ieu. Tanda. Ulah carita di Indonesia keur carita kejadian di Mekah, Kiai Wahabi. Kan jadi pemikiran orang Mekah. Ketika Said Maliki maut, ribuan manusia turun ke handap. Ribuan teh lain lalagan jutaan manusia ngiring nguburkeun ka Said Maliki. Orang Mekah kaget, Wahabi di kerajaan kaget. Seorang manusia hanya Said Maliki, jutaan manusia di berbagai negara daratan nggak ada hanya untuk takziah. Ayat kiai gede malah disebutkan kurang ngaranna kiai nu di Mekah, Kiai Wahabi nu ngahalalkeun kreditan, ngahalalkeun bunga bank anu keras jasa di Mekah teh eta teh lawan Said Maliki. Teu perlu dicaritakeun ngaranna pae eueuh nu ngalayat nu ngiringkeun ka kuburanna jadi buah pemikiran di Mekah eta. Masya Allah araneheun ko Said Maliki. Di Pakistan datang, di Yaman datang, di Turki datang, berbagai negara, di Indonesia datang. Terus pugu orang Saudi Arabia nah, jutaan manusia. Aya naon sih di Said Maliki? Jadi buah pemikiran. Sengit jasadna begitu diturunkan sengit. Tetapi kiai nu eta tah, Masya Allah, can dikubur geus bau. Bahkan si ieu mah hirup keneh ge bau sehingga dia ulah deket-deket pikir ada kambo buku eta mah nyanangan sakadar melakukan kredit doang bau Masya Allah ieu mah ulah wakal bae itu do kubur hari rupna kene. Eta tanda eta kos kitu teh tanda. Kula maja teu kudu geus mararaot. Masih kene hari rupna keneh ge kiai anu tatadina hebat dituturkeun ku masyarakat begitu ngahalalkeun kreditan langsung saat masyarakat secara rembungeun dipimpin ku maneh eta tanda berarti ridho Allah. Sakit geus cukup. Sakitu ge cukup kos kiai di partai ieu mah keur zaman Golkar nu kuari mah henteu teu beda. Ieu mah kerja itu. Kiai lalu Garut bae lo, Tangerang, Serang, Pandeglang mah eueuh nu ka Golkar baheula eueuh. Insyaallah hararebat kabeh. Aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di Garut, kula kan kaum di Gandung. Kiai moal disebutkeun ngaranna hebat jasa di Garut. Masya Allah, suka Golkar. Nu mun hayang nyaho kiai eta samsiah teh samsiah di luar kepala. Nyaho jasa tamam sampai alumni teh jago ngaji campur Jawa Medan Jepang. Wah, di arajian ku kiai-kiai suka Golkar jadi DPR manehna. Amma yasifun.
wassalamun alal mursalin. Selesai. Tasik teu kudu bejaan, teu kudu maot si jelemana. Masya Allah, sub ka Golkar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Bandung kabelah dia setik di kota teh bangsa 5 obor lah. Aduh jauh tuh. Tuh beak senda jepit dia gedem. Oh teman tuh jolok hebat ya deh. Sub ka Golkar selesai. Eta ridho Allah berarti. Sebabna inti nama Golkar teh harita ieu harita. Nyana ngalaksanakeun tugasna di luar aturan, berarti teu adil. Kiai ngadukung kanu keur ngalaksanakeun teu adil. Allah ngutuk. Ayeuna mah saboda ieu mah cerita kamari mah. Zaman bapak kolot urang, zaman bapak urang. Ayeuna mah wallahu alam. Atuh ayeuna mah wallahu alam ieu kerja. Ieu cerita. Gula sembarangan. Kula menyaritakeun kitu ge saha nu tanggung jawab agama hook. Saha ieu henteu rek nanaon henteu ngan saha di lembur teh patanya. Saha sakitu doa. Pibatureun teh saha? Ye, lamun kudu dibejakeun ye. Lillahi ta'ala Allah. Ieu al-haq we Jakarta. Di Jakarta teu jauh-jauh. Aya hiji kiai hebat beuka implek ku masyarakat, berarti aya ikhlasa kaharti hebat. Kamari zaman Ahok teh ngadukung Ahok, cuma dibejakeun ge alal haq wari dibejakeun sote lain erek nyaritakeun manehanana lain dan sia sing hade. Sebab pertanyaan di lembur ya aya aturan imam direvisi. Keur naik imam Jumat turun, coba bahaya teu banyak kiai diturunkeun di didinya. Kiai Haji Pendi mah turun, emang aing mah turun sorangan goblok. Ieu kiai keur coba diturunkeun kan tetis. Tapi kan gerak Allah. Di Jakarta ya hiji kiai hebat. Ketika Ahok kabari teh dilengserkeun teh nyana ngadukung penuh. Bahkan silaturahmi Ahok mah ka dieu. Nyaho silaturahmi nyaho duit. Kadinya. Yes, selesai. Tuh masalah kan? Tuh masalah. Tapi kabelah dieuna ngaji di masjid makin surut. Ketika nyara diondang nikahkeun tatangga geus embung sasalama. Gerak Allah kan berarti. Gerak Allah takos kitu teh. Nanyakeun masalah nu tadina kanyana ku ari embung. Embung urang ke kiai nu sajen mah. Ku hari aya sabaraha kiai. Becana kiai nyaho bae. Uang masyarakat laporan ge bisa. Arep diganti ku kiai di masjid itu. Baca kiai mun ganti batu ulah jauh deui kiai nanya doa. Cek nyana teh tuh itu diganti mah jadi masyarakat arembunga. Kecuali aya. Eueuh nya mah gantina ulah waka. Atuh cenah tapi kami mah jarang embung ngaji. Geus mendingan ulah ngaraji. Atuh ngeunaheun teh ulah ngaji mah. Iya cerita kula mah imamnya imam geus teu meunang jadi imam da kumaha. Masya Allah eta kakarak hiji di sababaraha tempat ngan teu ngaromong bae masyarakat. Masya Allah kan tuh kan mun dicaritakeun loba teu aya maksudna naon maksud teh nu geus makajen geus nu encan tuturkeun. Hayang amalnya sipun sia. Ya urusan pemilu engke bae teh mah ulah kudu ti kuari engke bae urang ngasup ka TPS mana nomor duit. Wih bener teh kiai tun teh goblok sia mah bener bae deui. Iya kula hook biasa anu geus laporan tadarina santri boga 100 dibejakeun sote lain-lainna naon tingara deh kuari tinggal 10 santrina. Masya Allah datang ka kula mal bejakeun di mana
gaji jadi kula aja biasa cek mana kiai kula aja biasa teroba kok bisa kos kiai kok horenganan kamari ke zaman PDI teh atut nyana jadi nyana jadi nah tuh kula ieu kuari emang kula teu jauh gitu kaler bagian sepatan mau kabaca teh kiai belah dia belah raja dan lain sebagainya. Geus puguh teh manula laporan mah beuti rangkas di Pandeglang. Karunya tuh dari empat mah naik nya mah. Ye, nya mah kadeleuna doang ngadukung ge padahal mah teu lah. Nah ieu sih hade kos kitu teh eueuh ridho Allah. Sakitu jagona di Cianjur geus cenah kieu ulah ngedongeng-dongeng entah emang dongeng kos kitu bae dongeng kos kitu bae ieu karunya ieu ka kiai keok jasa masyaallah Cianjur aya nu hebat kiai teh dihenteu teh ge komo di Cianjur mah kahieuman ku gentur caritaana sanajan nyana teu aspek atuh hebat eta di Bandung kuari keneh ge kuari keneh nu hebat kiai teh jago ngajina teu kudu dicaritakeun santrina 2 tingkat pondok begitu pilkada nyana pohara ngaji di pendopo dan lain-lain sebagainya lu hiji-hiji acan santri sapotong sapotong ngemenek ngajak ngaji naon bah masyaallah nyawa kula di Bandung Garut cenah kiai anu mah maju sakolana ieu mah nu lain sakola nu salafiyah sakola memang ngajurus ka dinya kula mah tilok ngomong naon kanu sakola emang nya namanya nyatuan di dinya gupak di dinya salah tapi teu jadi tetengger nu jadi tetengger mah tah kiai kan anu kopeana ge menyon bangin song aduh kadang lagi hidung lain koneng lain tak kopea aduh samping lagi geus tilok kena istrika kosper geus bagan tapi jadi tetengger zahirna kos kitu batinna eta mah leup nempo batinna sih nempuna zahir doang batina ieu teger ya sebenarnya manu kos kieu teh masyaallah ngawananya kanya tah teu nyahoeun tah eta jadi tetengger ya Allah ya Rabbi ieu cerita yuriduna yutfi'u nurallah nyana berharap dek mareuman syara Allah agama Allah burhan-burhan dalil-dalil Allah yakni Al-Qur'anul Karim nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afwahihim ku omonganna sabae padahal Allah tenahan ngahalangan kana pamareumanana Yahudi jeung Nasrani sapira makhluk atumanehna mah dengan cara-caranya na aiku Allah ditahan matu babarieun ya Allah mah pangeran illa yutimma nurahu kecuali Allah nek nyampurnakeun ka agamana ya nek ngalahirkeun walau karihal kafirun sanajan para kafirin Yahudi jeung Nasrani khususna keheuleuh ngahalangan Allah ndek ngaluruskeun nyampaikeun ngalahirkeun ngajelaskeun atuh jelas Kangjeng dihalangan dek dibunuh Allah dek ayyutimman nurahu saeutik deui Kangjeng teh lamun urang nyarita ya Allah lamun lain pitulung Allah benang selesai Kangjeng tapi teu kitu
dikobok nangis kudu gitu perjalanan kurang mun nyaritakeun sejarah Kangjeng Nabi ketika diudag-udag dek dibunuh ya Allah Abu Jahal geus datang ka luhur kadeulek sukuna ku Kangjeng Nabi kira-kira nyana geuleuh kaliang eta atuh geus Kangjeng Nabi beunang ya Allah ya Rabb tapi kunaon atuh kaluhur mah kaluhur kunaon atuh teu nempok sakadar kehalangan ku rahmat doang dinya masa sih Muhammad asup ka jero aya leung aya naon lancah di dinya teu mungkin komo aju aya manuk dikukur endogan di dinya babarieun Gusti Allah teu mungkin jagian teh turun deui ka handap salamet Kangjeng Nabi eta teh wa ya'ballahu illa ayutimma nurah padahal geus diselesaikeun ku Abu Jahal Masya Allah ieu bahasa yukfi Allah temajaz sekali bayan mah bisa dijadikan majaz mursal asli bisa dijadikan itu istiarah tamtsiliyah bisa dijadikan istiarah tamtsiliyah tak boleh ngejeroan ngaji tak asal kos gitu begitu tuh nah lantaran di dia cahaya nur didapatkan karena Allah cahaya mapan berenanan kudu kadeuleu cahaya padon poe cahaya lampu cahaya masyuri dan lain sebagainya kuanon kuari didapatkan karena Allah pun kitu man nuru syamsi nuru lampu nur nusuk di kompaten non kadang-kadang patromat nur lampu patromat nah ieu didapatkeun ka Allah nur Allah atuh nurna berarti didapatkeun ka lapan Allah ieu teh pasti lain cahaya kitu tah ngaji teh nah pikir masa sih nur didapatkeun ka Allah kuduna ge nurul syamsi nurul qamar cahaya panon bae cahaya bulan kaharti kurang cahaya patroma kaharti cahaya lampu kaharti kok iba cahaya Allah bisa-bisa engke oh berarti Allah teh kos lampu cahayaan budak bo asal anu ngagenyai Allah ya asal anu ngagenyai Allah ya tah mantap dina Allahu nuru samawati wal ardi masalu nuri kamiskatin fi misbah al misbahu fi zujajah Allahu nuru samawati urang dihartikeun make lafaz atuh malalurtad sing hade aya nu norekat hayang kapanggih jeung Allah di mana kapanggihna asal cahayaan we kapanggih di mana dalilna Allahu nuru samawati Allah teh cahaya langit jeung bumi sia hayang cahayaan kumaha wae kan cenah zikir illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lamun henteu cahaya-cahayaan bantingkeun hulu ka tembok jeger burijay ha Allah goblok itu coba masa kos kitu tah turunan Tasik tah kos kitu teh Tasik ndek Allah nahan nyasab nyasab eta nu geus kitu ngaranna tah watak torekat bae mending digantung teh jelema torekat terus kitu salah ya arti ganda nur didapatkeun kana Allah kajeun kuku ngahage ieu lain cahaya bisa oge disarahan ku Imam Jalal nur Allah ta'ala syarrahu wa barahinahu dong kan aja brebe jaheuh jadi nur teh kuari dijelaskeun syar'a ai syara teh hukum nu aya dina agama bisa bae nur teh di mana agama di satu kalimah yuriduna yutiu nur Allah ta'ala dinallah cahaya teh orang agama atuh kuari mah nur di manaan ku syara atau di manaan ku din atuh kuari mah makekeun hiji kalimah lain dina parantina nu kitu ngaranna majaz tu majazum kalimatun usumilat bigari aslin lahu qad udiat oh beak saton bisa tah kos kitu guys nyokot beas mondok saton beakna karak bisa kan dah cak kiai jakai mah teu satontonan cenah mana tuh di sana kami memilu bae jeung babaturan mah beas henteu
oh eta ya geus eta nur di depan Allah tuh bajas. Jadi atuh kuari mah bisa disebutkeun isyarah asliyah, bisa kurang dijadikeun isyarah tamtsiliyah. Tinggal dilanjutkeun bae kuari. Geus atuh kuari mah yuriduna yutiu, maksudna mareman teh berarti di dieu artina ngabohongkeun, ngarusak. Sebab ai mareman mah meureun kana cahaya, kuari cahaya teh geus diganti make agama, ai agama pan lain dipareman dirusak, ayut piuna berarti kuari maknana lain makna asli, anu tatadina mareman kuari makna ngarusak majag deui. Wah sia teu ngaji teh geus kos kitu tah, lamun geus bisa kos kitu santri meunang kawin, lamun can bisa kos kitu kawin mah kawin karang da kolot bae. Segaji teh kos gitu. Aduh, badak macam kitab dasar. Oh, ieu majaz ye. Oh, ieu majaz ye. Oh, ieu majaz ye. Geus teu kudu dibaca majaz melulu. Balun hese. Geus. Teu kan? Ieu. Masyaallah. Geus satundu mantak wani ngajadikeun tah kitu isyarah tamtsiliyah teh lantaran ayut piuna dijadikeun majaz, atundurna dijadikeun majaz dihijikeun kurang kuari orang Yahudi jeung Nasrani teh ieu ngarusak ka agama Islam nu disebarkeun ku Kangjeng Nabi. Jak percaya ka Kangjeng Nabina nu lir teu beda jeung mareman lampu. Tuh kan mulai kena ujah. Yahudi jeung Nasrani teh ngarusak ka agama Allah, yakni agama Islam nu disebarkeun ku Kangjeng Nabi, punyana dirusak dengan berbagai cara, percis kos mareman lampu bae. Tiup lampu teh pareum, bere kiai teh loloh pareum agama. Tiup lampu teh make songsong pareum, seuneu sakitu ngegedurna di haud pareum. Tuh kiai bere partai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Mareman agama mah lain ku songsong. Panggil ka pendopo, bere berkat itu. Sia sabaraha? Kok beda sih? Ye, siapa 3 juta ini 2 juta goblok ke bupati. Ditelus ya ku aing bupati. Ye, kok nggak beda-beda? Kudu derajat tak kan yang maleti. Gaji PND mah 200.000 nyana kelas lah. Ya, 200.000 mata mah neangan di kocomberan gimana? Teu kudu ka pendopo. Ya agama lucut ongkoh. Tuh. Ya nyana anak bawang nyana mah. Ya Allah ya Rabb. Teka rasa di pareuman agama lirik terjeng dirusak agama lir teu beda jeung mareuman. Cara baheula Yahudi jeung Nasrani ngarusak agama Allah lir teu beda jeung mareuman lampu. Lamun teu daek pareum-pareum tiup pareum, teu daek pareum ngan sok gegedeberan tiup deui gegedeberan nu kencang buah pareum oge. Nah kakara ke ieu mah sakitik diberena teh 2 juta, gedeber 5 juta, gedeber 10 juta, masih kene gegedeberan kene bae. Karimun, pas. Jadi berarti agama nu dicekel kuyana ku karimun selesai. Kanyahoan pareumna masyarakat geus bungeun ngamamum kanyana, masyarakat bungeun ngaji kanyana, makharijul hurufna baja hebat, nyaritakeun carita bahasana luar biasa janyana mah atuh sakola ieu ditata. Tapi kunaonna tuh ngaji teh di masjid nu tatadina aya 100 200, di masjid kuari mangan aya 5-an. 5 ge tihang masjid 4. Jadi ngaji. Tah tanda pareum teh kos kitu teh tah ieu yuriduna ayyutiu nurallah bi afahihim tapi wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Allah berkehendak lain itu ditahanan ku Gusti Allah, kecuali Allah nyampernakeun agama dibere kuatah di zaman mana bae kiai nu ku Allah deuk ditangtayunan dibere kuat. Bere duit ku bupati
Set 2 juta segera 2 juta kelek aing 2 juta mau manggi teu boga kaisin ke bupati mere 2 juta teger berarti dicokot mah dicokot terus ngan pakai parab kotok itu kotokna peunceut ku urang sekali deh diberes 10 juta 10 juta ningkap genrok pamajikan dihitung dinya aya kudu dicukuran dihitung mah Masya Allah terus kontrak politik bari mah ya saya pangdukungkeun insyaallah lamun ngadukung aya lah uang saya 50 juta mah ya hayang aing 50 juta mah 100 mo hayang naon atuh kiai hayang anu injection oh Innova Fortuner saya guys satu tenang lah siap siap berangkat jeung bupati masalah ieu mah tadi tahu masalah tapi ternyata horenganan Fortuner sebuah mobil anu ngahancurkeun ke agama kanyawan hancurna kumaha dibere siksa ku Gusti Allah baca gerage hadis Kangjeng Nabi siksa ka kiai teh lain berarti kiai dibere gering lain siksa ka kiai teh dibere imah kana ngaji siksa ka kiai sok baca gerage uraian siksa ka kiai hadisna kula poho konsisten baik mah poho lah konsekuen gitu poho ente cenah bacakeun we setik mah kiai poho siamain maksa kain atuh dengan mau lebih bejakeun bae lah cenah tong apa aya sapotong bae nah hiji dibere lemah eta siksa ka kiai dua dibere teu hayang hudang ti peuting eta siksa ka kiai tilu memilah-wilah jelema ieu mah pejabat ieu mah lain ieu mah pejabat dihormati mah lain pejabat eta siksa ka kiai opat ieu mah nu kusugi wah patut ieu mah kurang didegetan ieu mah nu fakir tendang habak nu kos kitu ieu eta nu kos kitu siksa ka kiai aya 7 siksa ka kiai ketika manehanana disiksa ku Gusti Allah toh Fortuner teh jadi siksa atau Innova jadi siksa atau Karimun ai Fortuner onam rada ratusan juta ai Karimun sabaraha Karimun hulu sabaraha hah ngeridit apa guys sia nyaho boga berarti Kanjeng kumaha ye tawa incung mal kapuat Karimun mah tah ieu mah sakadar wawasan uraian Kangjeng Nabi nu kabeneran yuriduna ayyutfi'u nurullah bi afwahi wa yaballahu illa yutimma nur urang ge sakadar urang ge sangkilan teu kabere ge sangkilan teu kadang-kadang kan kitu eueuh amat sih ngaji kadang-kadang penting teh hudang mah hudang tapi cangkeu capek eta siksa eta siksa eta kos kitu cak aji peni jaing mah unggal peuting atuh siksa terus tah mah nah, emang siksaeun ieu meureun namanya sekedar bayangan seperti itu kiai-kiai anu kuari masyarakat ngabutuhkeun jang imam mushola jang imam masjid jang ala kadar rukunan mun masih kene masyarakat baekeun tapi senang hate eta berarti aya ridho Allah tapi ieu malah sekadar kula mah teu ngeunaheun bae cenah ieu teu ngaji teu ngeunaheun ya lah urang geus tadi na ngaji eta teh bagus ngaji kos kitu teu bagus lah sebenarnya cenah geus teu hayang ngaji ka dinya teu hayang lah sia suka ludak kitu kunaon sakumaha teh kadala sambel sia eta geus teu bagus tah kos kitu moal aya manfaat tah ngaji ka jeung kumaha itu dan salah nah ieu mah keur cerita Yahudi jeung Nasrani horeng boga karep hendak ngahancurkan agama dengan bahasa majaz yuriduna ayyutfi'u nurullah secara Sundana gitu mun ditakrir make bahasa Arabna panjang kajen walau karihal kafirun
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق saha anu ku Gusti Allah dibere wewenang untuk nyampurnakeun agama Allah, ngalahirkeun agama Allah, khususna harita di Jaziratul Arab, di negeri Syam, paman Syam, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Nukuari terus kaunggal negara. Boro-boro di Indonesia anu geus mengakar Islam ahli sunnah wal jamaah. Cacak-cacak di Amerika kuari berkembang pesat aneh. Lamun paus be bisa asup Islam, beberapa kardinal asup Islam, beberapa ruhban pendeta asup Islam, panglima perang asup Islam, Inggris sarua bae, Belanda, Jerman, bingung negarawan kok jadi kos ieu sih aneh. Saha ieu awalna ieu bakal dibahas kiai-kiai nu kuari mah urang ulah neuleuh satu pihak, baik di kalangan ahli sunnah wal jamaah NU maupun di Muhammadiyah Rais Amin. Tuh, aing mah teu menang salah jasa. Atau Persib, tinggal kan dia mah ketua Persib. Cahayo. Bodoh kan? Bodoh. Tuh. Saya mah ngabatur kadinya berarti. Deh, HTI. Ya, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin. Jaari akidah nama hebat anu diulahkeun tetamakan gerak politikna. Kurang nyaritakeun HTI atuh baca ku urang hebat. Makenya make aturan-aturan ahli sunnah wal jamaah bermadhab. Diisukeun Wahabi henteu nya nama ulah sote lantaran nyana gerak politikna mengkhawatirkan di Indonesia sebab deuk ieu khalifah. Isulah Wahabi dan lain-lain. Urang ulah neuleuh ka dinya neuleuh dakwahna. Islam khuruj, wahai janggot sakieu, masya Allah, jubah jeung calana balap, isi mana nu menang sebenarnya. Tapi kan terus banyak nama silaturahmi hebatnya nama ilitan terus. Lamun ku urang ditinjau keberhasilan anak, ulah di Indonesia mah tak perlu make huruf, tetapi tingali di Prancis, tinggali di Amerika, tinggali di luar negeri, berkat dakwahnya anak, masya Allah hebat. Ahli sunnah wal jamaah nya nama nyaritakeun fadailul a'mal, urusan anak nyiwak make sesengitan sunah-sunah lantaran nya teu ngadukung ka negara dianggap sesat ya. Urang ulah neuleuh kitu lah jak ulah masuk kitu kan henteu neuleuh HTI bahwa HTI sesat lantaran henteu seirama. Nulah neuleuh Islam khuruj ulah ningali Ikhwanul Muslimin padahal mah istimewa ieu keur carita akidahna, ieu keur carita akidahna, ieu mah hebat kabeh ge. Itu Muhammadiyah dakwah terus, Persis dakwah terus, Komo NU mah kerjasama urang dakwah kaluhurkeun agama Allah luar biasa. Asli nama jati Kangjeng Nabi, kitab nama Al-Qur'anul Karim, hadis nama Bukhari. Adapun kadina urusan puru-puru tama capira urusan usoli, capira tama urusan kunut, capira urusan kos kitu mah wajah tama urusan letik. Jeung Muhammadiyah segala Persis nyana ge ulah sia ngariung, ulah sia ngadoakeun, ulah dibere berkat mah jangan dahar nya. Ngan julak cileuk heula nya kitu. Aya NU we, berkat. Aya NU bae haram ya. Padahal mah nya ge sial kadeuleuan kunaon. Lah, ieu mah kurantaran teu sejalanana hungkul ngan tetep bae mengkhawatirkan sebab nang karuhun urang kan baheula teh sepakat Indonesia merdeka dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Pancasila. Kemudian seperti ini bentuknya dirasakan ku urang, alhamdulillah aman. Di 70 tahun urang make aturan-aturan demokrasi aman. Masyarakat mah aman, di luhur mah teu aman sebenarnya. Ai lain si aman mangarana.
geus berubah kuari. Wow, iya hasil bumi makin menjadi-jadi, kemudian pengelolaan anak itu orang sangat sederhana, dicokot ku batur, ayalah dan lain-lain sebagainya. Urang nyaritakeun kos itu panjang. Urang keteuk nyaritakeun kos itu keur nyaritakeun teh dakwahna, masya Allah luar biasa. Di Indonesia teh cahaya awalna ieu dek nyaritakeun awalna nu urang sok dirayakeun di Maulidan, dirayakeun di Rajabah. Dongeng-dongeng teh di ditu teh kapan loba aya makhluk malaikat sadidat Allah, masya Allah kan. Kuari mah di bumi ayeuna nu urang katingali ngamparna bumi ya Allah nangitakeun sa Allah berpikir ngaranna yattaqun la ayatil liqaumi yattaqun, bagi kaum anu takwa sieun ka Allah pasti berpikir. Itu gunung-gunung masya Allah satu ketika mah eta gunung teh itu geninganna. Urang nyaho gunung bitu aku kula di Garut, gunung galunggung gitu. Kabelah dia nama loba gunung bonu cek kenean. Aya anu oyag-oyagan taneuh teh pindah datang ka 1 kilometer. Maha kawasa Allah dali. Tuh, urang teh Lapindo, bari ieu ban urang teh ke tahun mana ke Jawa Timur lewat ka Lapindo. Tuh, pas kitu horeng Lapindo teh. Iya ciptaan Allah maafil. Geus pugu guari Lampung loba palawijo termasuk di Banten. Di zaman Belanda teh aya lawang-lawang anu siluman lawang teh. Sebab naon? Eta lawang teh ditutup di jero tandeh aya lawang. Korenganan di zaman Belanda geus ditelusuri di Banten teh ieu teh aya bibit-bibit anu istimewa emas. Urang ningali di Rangkas Bitung, urang ningali di dieu di Baya, urang ningali di kabelah ditu terus eta teh kan aya pintu-pintu kecil lamun ku urang ditingali nu nyahun kan ditutupan ku Belanda. Nu mantep ketika jalan Serang Banten digali teh kok ieu teh aya sesuatu anu teu bisa diderot. Begitu ditelusuri digali ieu teh aya besi di handap. Besi kadota horenganan aya guha. Sieun urang Indonesia teliti di jero teh aya guha. Guha buatan Belanda. Baheula Belanda 300 tahun di urang 3 abad. Eta teh geus diteliti. Sekian puluh tahun ke depan ieu bakal jadi. Wari kan geus pakai satelit langsung ke Banten. Sekian ribu hektar di jerona emas. Masya Allah ini terjadi. Kuari teh geus jarani emas. Ya Allah ya Rabbi. Begitu kurang ditelusuri di Jawa mah, ya jelema jadi emas, Mas Tono, Mas Kodir. Banten. Lu mantap kuari teh aya teh keur masa-masa transisi kajian teuing masyarakat pada ngomong naon bae ge. Nu penting mah ieu teh aya transaksi anu ulahnya hosa kabeh lagi. Wallahu a'lam. Seperti eta. Teu kudu dicariskeun sebab naon potensi anu luar biasa. Ya, gali tek cokot batuna. Terus hancurkan dengan cara-cara tertentu dan tersendiri bakal keluar rembes emas. Di kulon malain lalagaan Saban teh makanya. Saban termasuk Jakarta. Metek aya pemindahan ibu kota Jakarta ka ditu teh urang teh nyaho urang mah nyaritakeun teh hanya sekedar birokrasi bae jauh amat ngengkang amat aya naon sih di Jakarta. Belanda geus kajelaskeun paling potensi tanah Jakarta di hadapna aya emas. Wallahuan urang lain suudzon seperti eta. Ieu mah geus nyaritakeun kitu baheulana. Nek nyaritakeun teh sabon ka nagara mah urang mah nek nyaritakeun teh paingan cek Kangjeng Nabi engke mah masyarakat di Pelampung teh asal macul emas. Bari mah karek jelema doang nu macul sing emas. Ya
Kanjeng Nabi dina hadis ge caritakeun dina Qurtubi di akhir zaman sekali ge bakal macul teu kaget puteus beundeuleu emas geus teu kudu dikelola deui langsung jadi emas babunga petani teh dijual jadi sekali mah dibalikan gitu 2 kali loba petani ngajualan emas naik ujung-ujungna emas teh laku emas teh laku engke mah lantaran macul di dieu emas macul di dieu emas macul di dieu emas emas teh hasilna sih mah lain emas maculna hasil-hasilna emas teu laku sakumaha teu lakuna baheula di zaman kerajaan. Di zaman kerajaan lamun urang maca sejarah-sejarah kerajaan opak jilid gede mal kaburu sia macana wah aju macana ge kos aja pendi mah lambat atuh maca kos kitu bataban deuk kira tamatna tuh urang lamun nyaritakeun kerajaan nah di Banten aya sabaraha kerajaan di Indonesia aya sabaraha ratus kerajaan kunaon sih make mahkotana kabeh ge termasuk Gajah Mada emas kabeh termasuk Siliwangi emas kabeh kunaon eta make di saat-saat di Batur encan hebat encan loba emas tapi di Indonesia gelangna emas di dieuna emas cincin emas giwang emas segala rantena ge emas ieu mahkotana ge emas taretes ku emas-emas jeung brilian berlian eta teh di Indonesia di zaman kerajaan baheula zaman hese tapi emas sakitu lobana geus potensi di Indonesia emas ditingali tina giwang kerajaanana anting kerajaanana rantai kerajaanana termasuk mahkota kerajaan anu pinuh ku emas jeung ditaretes ku berlian di zaman eta geus sakitu poharana tila asupeun kuari kana kas gali anu di Gunung Papandayan Garut anu di Gunung Karang anu di Lampung di Galit aya titik-titik da urang lamun ningali kuari ka titik-titik penggalian penguburan eta aya kabeh eta teh geus aya tah lamun di Garut di dinya cenah di mana kiai di kagali beak kujin sia modar ti heula di Banten mah komo di Banten oba aya titik-titik sejarah teh buka oh iya dia anu asli kieu aya emas sempung gede kieu nyisingna maksudna asli masuk ka mana mah heran asli emas balokan parah ya Allah ya Indonesia pohara di samping anu dititipkeun di Swiss Bank Dunia eta makan dokumen lain emas anu dititipkeun di dituna baca ke urang sejarah Masya Allah kari pohara nah itu bakal aya huru-hara bakal aya huru-hara di saat mana mali bejakeun saat aya perubahan di negara demi dan demi tadi itu ada demit seperti itu Masya Allah kari ya Indonesia diperebutin teh lain sakadar ku Amerika lain sakadar ku Inggris lain sakadar ku Prancis jeung ku Belanda tapi Jepang ge hayang ka Indonesia Cina hayang ka Indonesia berbagai negara sadunia kabeh neureun ka Indonesia sebab di Indonesia naon eueuh di Indonesia manusia ada sing garitek atuh ka Karawang aya ka Purwakarta aya ka Subang aya di Bandung aya hayang neuleuh trilik di Bali geus kusur kuaha hayang cenah Opus Tegro atuh tinggal ka ditu bae ka Papua Ambalaya sih lengkap di Indonesia mah kasep ujore Ambalaya manusia berpikirnya cerdas emang anu pangheulana bisa nyeun mobil saha nu sabenerna mah Indonesia anu nyeun kapal Indonesia ngan ditutup di Bareuli anu bisa nyeun kapal mobil bisa hiber Indonesia tenaga surya Indonesia jelemana langsung ka imah kula bebeja waktu teh diterima ku Pak Harto ceurik manehanana karena nyaritakeun ini di Indonesia gelasnya sudah ada lengkap 1 2 3 5 sampai 4 5 nah kalau kamu di sini ntar gelas mana sebab ini udah ada yang punya semuanya ceritanya seperti eta nah kan ke Jepang dibelikan ke orang Jepang wari aya di Jepang Indonesia pembunuh darah dingin paling hebat Indonesia
Ge, di kumaha tuh? Di barat lamun ngabunuh teh kejem di barat mah. Di barat ada ngabunuh teh aku hoga geula. Di Parahyangan mah diajak ngobrol seseria. Bari seuri bari ngabunuh di mana aya di luar negeri malah aya. Di Indonesia bari seuri cegrok. Entas ngabunuh teh seserian. Goblok gitu coba. Indonesia. Gua lengkap di Indonesia. Masya Allah. Tepuguh tekaruh nyiptakeun nu edan sa Indonesia ambalaya. Di mana aya nu edan rombongan kos kitu atuh. Jawa Timur nu edan, Jawa Tengah di Bandung nu edan, di Banten nu edan. Kok serempak amat sih nu edan? Bisa nyiptakeun nu edan sagala di Indonesia. Nah juga adalah gua edan beneran. Tapi bener. Maksudnya bisa di Indonesia. Nu nyeun igomah di Mekah eta urang Madura, Masya Allah. Kan mahal eta puluhan real. Kurang Madura mah diciplak percis jasa atuh wala real wala rupiah atuh orang Arab lagi bingung aing ngaluarkeun jasa kita pieu nu cari cing gowa amat cek gini ya aing nyiptakeun igomah teh mun urang mah 1000 tapi ieu ambalaya amat jadi ribuan kieu barang di deuleu aya igomahan bari di deuleu aya igomahan eta tangkorak Madura sabaraha puluh tahun karena katangkep Masya Allah nyen sim bisa orang Indonesia percis nanaon lagi di timiti nu bener datakan nu teu bener lengkap aya di Indonesia ya gele polisi hantem-hanteman terus pokoknya mah tidak boleh ada ganja tidak boleh ada narkoba nya polisi nu ieu anu ngaberesan narkoba polisi ieu anu ngadatangkeun narkoba lengkap. Ayo kami di Indonesia mah. Ayo polisi tidak boleh ada narkoba harus diselesaikan harus dibersihkan tangkap beritakeun ieu mawaan narkoba selesai Indonesia Masya Allah wah urang bener ya tapi urang teu nyogok eleh ke di meja di hakim urang salah tapi maka duit bener ieu urang kumaha hebat di Indonesia. Di Indonesia mah jadi presiden jadi putuskeun hati penting di negara mana ya keur carita hebat na Indonesia mah keur carita hebat na Indonesia ngau masalah di Indonesia jadi bae bila perlu memeh subuh lah waktu wiridan Indonesia istimewa na di Indonesia kurang naon hebat na di Indonesia aja kumaha gitu ya kumaha biasa bae masalah seuri sia ieu kan keur carita nyiptakeun ma fil ardi nya ieu telah ayatil liqaumi yattaqun bagi kaum-kaum manusia ka Gusti Allah makan berpikir tatadina ieu bumi teu tatadina ieu langit teu tatadina alam teu haju lain petet lain jajadian dan horenganan diciptakeun ku Sang Khaliq Gusti Allah kemudian ku ari urang cicing dina ciptaanana termasuk urang ieu teh ciptaanana di akhir ieu ciptaan teh bakal digulung kiamat ngaranna liqaumi yatafakkarun yaqilun yattaqun musieun ka Gusti Allah tafakkur berpikirnya asal lagi ti Allah ku ari diurus ku Allah engke bakal babalik ka Allah naon artina atuh urang sesenangan di alam dunia jangke bakal babalik ka Allah urang teh bakal dipenta pertanggungan jawab secara pribadi masing-masing amal naon salila di dunia teh pagawean naon salila di dunia nyisieun atuh urang jang supaya sieun ieu langit diciptakeun bumi diciptakeun Allah nyiptakeun surga Allah nyiptakeun neraka ieu teh supaya sieun liqaumi yattaqun bagi kaum anu sieun ka Allah berpikir sebab ieu merupakan ayatin dalil Kabelah itu nama terus ku Kangjeng Nabi setiap saat, setiap zaman Allah nurunkan Rasul nanti miti Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Terus kabelah dia nak Kangjeng Nabi Musa terus, dia nak Kangjeng Nabi Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mere beja urang teh nyaho teh ti saha ti Kangjeng Nabi. Urang nyaho aya langit ciptaan Allah ti Kangjeng Nabi, aya anu menghuni langit ti Kangjeng Nabi.
ieu bumi ciptaan Allah nyahona ti Kangjeng Nabi ieu sagala rupa kemewahan dieu teh ciptaan Allah cak saha cak Kangjeng Nabi beuh bahagia jelema anu bisa nyaba ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh cahaya tidak berbagai cahaya anta syamsun anta nurun Allahumma ya qadiyal hajat Allah